Bismillahirrahmanirrahim. Dina nalika Allah ngucap ka malaikat, saestuna kami ceuk Allah rek ngajadikeun khalifah di muka bumi. Yakhlufuni pitan fidi kami pikeun ngajalankeun hukum-hukum ti Gusti Allah di muka bumi. Wa huwa jeung ari itu khalifah Adamu eta Nabi Adam. Ari Nabi Adam teh manusia bapak urang sadayana. Mata ketika Allah nyarios itu malaikat teh aya tangawaleur Gusti, ataja'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Na Gusti rek ngajadikeun khalifah ka jalma anu padahal jalma mah sok ngagawean ruksak jeung ngocorkeun getih. Sabab watak natea kitu sok urang katingalita bahwa mayufsidu fiha loba jalma nu ngaruksak di muka bumi lain saukur ngaruksak bumina ku pirang-pirang kaegoisanana, ku pirang-pirang kasarakahanana, bahkan bil mahasi ngaruksak di muka bumi ya teh lo maksiat Gusti Allah. Turunan-turunan Nabi Adam engke bakal loba nu sok maksiat da nya. Batakan malaikat naroskeun Gusti leres ieu teh wa yasbiku dima, bahkan apanan sok loba bubunuhan, sok loba pangperangan dilakonan ku pirang-pirang jelema eta teh. Ta singkatna carita maka malaikat sapertoskeun masihan kapromosian wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Bari ari kami mapan Gusti sok maca tasbih. Malaikat macan pernah aya nu maksiat, selalu maca tasbih ka Gusti Allah, ibadah we ka Gusti Allah. Pan meureunnan kami ge aya nah bet ka adamkeun gitulah kira-kira. Mang nanyakeun malaikat teh aya naon ieu maksudna Gusti Allah. Maka Allah ngawaler, inni a'lamu ma la ta'lamun, kami leuwih apal kana perkara anu maneh mah teu apal. Walaupun sapertoskeun kitu manusia teh memang aya negatifna tapi seueur positifna ge. Da ceuk tadi teh Allah nurunkeun Nabi Adam jeung pirang-pirang turunan teh apanan pikeun ngajalankeun hukum-hukum ti Gusti Allah. Sehingga ku hukum-hukum eta jelema aya anu kapincut, aya anu nyeleweng, aya anu turut, aya anu hanteu. Da walaupun negatifna aya di manusia, pencek tadi positifna ge seueur. Maka kami rek nyiapkeun para nabi jeung para rasul, para kakasih-kakasih Allah pikeun ngajalankeun hukum-hukum ti Gusti Allah. Kulantaran sakitu maka urang salaku manusia anu ayeuna di bebanan khalifah maka tingali para sepuh-sepuh urang anu malatas dugi ka Gusti Allah.
Contoh nu paling sempurna baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tingali sadidintena Kanjeng Rasul matara ngalaksanakeun maksiat apa nanti masuk diriksa dijaga ku Gusti Allah. Kanjeng Rasul malamun aya masalahnya sabar. Kanjeng Rasul make nikmatnya syukur. Tak eta teh turutaneun urang supaya urang salamet jadi khalifah. Aya deui pirang-pirang kakasih Gusti Allah anu teu waleh ibadah ka Gusti, anu teu waleh ngosongkeun patuanganna balas puasa, anu teu waleh ngangsrodkeun pirang-pirang calanana balas ku wudu, anu teu waleh maksakeun sanajan capek kana salat. Eta kakasih-kakasih Gusti Allah. Rasulnya manusia biasa, Kanjeng Nabi Muhammad jepan manusia biasa, walaupun lain manusia jigakeun urang da Rasul mah pinuh ku kasampurnaan. Tapi pan waktuna perang Kanjeng Rasul perang teu mundur. Waktuna musyawarah Kanjeng Rasul musyawarah sapertoskeun biasa. Tinggal urang nyontokeun ka Kanjeng Rasul kumaha supaya hirup urang tetap renggenep nuturkeun sunah-sunah Rasul. Meh naon? Meh salamet jadi khalifah di alam dunya. Ngameh teu ngajadikeun karuksakan di alam dunia ku pirang-pirang maksiat. Daya sote nu gawe goreng, nu gawe maksiat, anu ngocorkeun getih eta teh da jauh we ti Gusti Allah. Jauh we ti pirang-pirang hukum ti Gusti Allah. Gusti geus nitahkeun salat mungeun salat, Gusti geus nitahkeun zakat mungeun zakat, Gusti nitahkeun ngaji mungeun ngaji. Akhirna hirupna sakadaek nuturkeun hawa nafsu da jelema mah dibere nafsu. Bentenna jeung malaikat mah teu dipasihan nafsu. Matakan malaikat mungkin kapayuna seueur anu takjub ku manusia. Gara-gara eta, gara-gara maya keneh manusia nu dipasihan nafsu ku Gusti Allah tapi daek ibadah. Pan ngeunahna mah ngeunahna we kieu mah pan ngagoler atawa masak mie, ngopi, ngeunah-ngeunah teh tapi pan maksakeun diringkang ku urang pirang-pirang nafsu. Nah, daek ngalaksanakeun pangajian ta ieu teh salah sawios anu dibanggakeun ku malaikat. Matakan majelis zikir, majelis ilmu sangat diriung ku rahmat-rahmat Gusti Allah lewat para malaikat dan Gusti Allah. Ieu teh contoh keur urang sadayana. Da hirup teh masih keneh panjang ulah katangka hirup di alam dunia digegeuweus ku nafsu, digegeuweus ku setan. Poho kana jati ning diri urang bahwa urang teh turunan Nabi Adam anu ku Allah diciptakeun pikeun jadi khalifah. Dipercaya setiap generasi per generasi kudu aya khalifah pikeun ngurus bumi, pikeun ngurus kamaslahatan di alam dunia. Tapi urang gara-gara nuturkeun hawa nafsu poho tungtungna hirup ka mana wae ngalaksanakeun karuksakan. Atuh da saha anu mung ngeunah-ngeunah, saha anu mung memewahan, saha gitu anu mung memegahan. Pan kabeh ge hayang da eta mah nafsuna atuh jelema. Tapi pan aya hukum Allah anu berjalan ulah memewahan teuing kudu qanaat, ulah sombong kudu tawadhu, ulah sakadaek maneh teh hirup teh omat da urang hirup di alam dunia aya pirang-pirang aturanana kitu. Meh urang inget wae kana jati ning urang kudu jadi khalifah di alam dunia. Khalifah lamun disegikeun kana kapemimpinan maka pimpin we diri urang sorangan. Teu bisa mimpin batur, era mimpin batur atawa can kapercaya mimpin batur. Maka pimpin we diri sorangan. Pimpin ka mana? Pimpin supaya awak urang tetap renggenep aya dina taat ka Gusti Allah.
jam 7:30 wawancina tunduh cek tadi ge ayo tuluy dititah ngapalkeun ngeunana masare pimpin awak urang supaya akur jeung aturan ti Gusti Allah. Daekeun paksakeun muka kita, paksakeun muka talaran. Ngaran-ngaran atuh hudang jam subuh hoream ngeunahna mah tuduh kasarenakeun lah. Allahu akbar hudang maksakeun beres salat. Da urang mah santri sok nalar. Atuh kitu ogenan meureun lamun hiji waktu urang sakola di sakola aya pirang-pirang kabetahan eunah urang di sakola sok lanjutkeun sakolana. Sing serius sakolana, sing pinter sakolana, ulah di sakola teh ngadon ulin we hungkul. Ulah di sakola teh urang teh ngadon naon, ngadon heureuy we hungkul teu hasil. Berarti urang eta mah teu mimpin awak urang supaya bener. Katipu we ku nafsu tah. Tetap singra rajin. Aya PR kerjakeun PR-na. Aya tugas kerjakeun tugasna. Tong leha-leha. Sabab cek tadi dia mun teh pamimpin teu bisa keur batur oge pamimpin keur diri sorangan. Apanan pamimpin teh boga tah pirang-pirang kagiatanana, lamun presiden kitu kagiatanana, lamun gubernur kitu kagiatanana, leres teh mun bupati kitu kegiatanna, beda-beda teh. Beda-beda, lurah we lurah kegiatan lurah jeung kegiatan presiden beda teh. Beda, pamimpin negara disebutna presiden, pamimpin desa mah disebutna naon? Lurah. Ta urang ge keur mimpin awak sorangan teh sarua we aya aturanana, aya nu kudu kegiatan ku urang dilaksanakeun. Jam sakieu kudu kieu, jam sakitu kudu kitu. Waktuna ieu mah ka sakola, waktuna ieu mah di pasantren, waktuna ieu mah di ngaji, waktuna ieu mah hees. Hees ulah gada. Ngartos aya wancina urang nyekel HP iraha engke poe Minggu nalika naon pre atuh ayeuna mah berarti ulah sanajan hayang tahan ta eta teh mimpin awak sorangan ngatosnya supaya urang teh diajar jadi khalifah keur diri sorangan we heula da meureun ari urangna alus jadi aya jalma misalkan 20 jalmi, 30 jalmi, 40 jalmi hese ieu teh ngurus 40-an teh ku saurang pamimpinna teh hese. Tapi lamun per orang jalmi bisa mimpin awakna sorangan seug aralus kabeh atuh moal pati teuing hese meureun nya. Leres teu? Nah, matakan urangna we sing balagur. Hormat kanu saluhureun. Ngahargaan kanu sahandapeun. Lamun aya nu SMA AA nyebatna, lamun aya nu sahandapeun ujang nyebatna ulah si kamana si anu kamana ulah kitu pan urang teh keur diajar bageur. Manya susah sisi kanu saluhureun cik kira-kira pantes henteu. Bororaa dijadikeun pamimpin, meureun anu kitu mah dijadikeun jelema ge. Hah meureunannya teu pati alus jelema anu sok kitu ka batur mah komo dijadikeun naon? Pamimpin. Aya batur tedamang ku urang meureunang sarua dilongokan sarua diurusan nu tedamang di asongan cai kitu oge meureunang tuangeunna di asongan balan urang keur aya tugas ku urang dibantuan tah eta teh sami we titik awal urang keur jadi khalifah di alam dunia saling mikanya saling mikadeudeuh nyusuhan bareng nyusuhan ngagero bareng ngagero tuang bareng tuang sama manis teh alah sapapai teh eueuh paribasa ngagogoreng satu sama lainnya oh si anu mah goreng ulah pan urang mah keur diajar jadi pamimpin keur diajar jadi khalifah najan teu bisa keur batur minimal keur diri urang
Ini alamu mala ta'lamun, cek Allah kami leuwih apal daripada anjeun malaikat kana perkara anu anjeun teu apal teh. Ketika sangkaan malaikat manusia teh bakal aya ngocorkeun getih leres, bakal aya ngaruksak di bumi ku maksiat leres, tetapi na aya nu hal teu apal malaikat teh. Nah naon salah sawiosna teh Allah teh nyiptakeun, nyiapkeun, nyayogikeun pirang-pirang nabi jeung pirang-pirang rasul. Maka urang salaku hamba Allah anu ku Allah ditugaskeun jadi khalifah, ulah sakadaek lengkah supaya maslahat di dunia, maslahat di akhirat, bener di dunia, bener di akhirat. Nyatana kudu nuturkeun ka pirang-pirang khalifah anu bararagus eusina para nabi, para rasul, para syuhada, para siddiqin, para solihin, kakasih-kakasih Gusti Allah. Tuturkeun jalana, tingali ku urang ta pirang-pirang kahirupanana, kumaha cara sabarna, kumaha cara syukurna, kumaha qanaatna, kumaha tawadona, kumaha bageurna, kumaha nyaahanana, kumaha mika welas mika asihna, sehingga urang mun geus nuturkeun aranjeunna maka insyaallah hirup urang bakal keuna ku khalifah jalma anu jadikeun pamimpin ku Gusti Allah. Pamimpin umana anu bisa nyalametkeun khusus dirina umum balareana, umum keluargana, pikeun terus taat, pikeun terus babarengan jeung hukum-hukum ti Gusti Allah. Mun geus taat ngalaksanakeun hukum ti Gusti Allah, maka waleran ti Gusti Allah ganjaran nu rek dibikeun teu aya deui iwal ti sorgana Gusti Allah jeung karidoan nu dipasihkeun ku Gusti Allah. Mudah-mudahan urang sadayana tiasa ngalap manfaat ku ieu ilmu sehingga jantenkeun itibar keur urang sadayana supaya hirup di alam dunia aya dina kamaslahatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salam. Bismillahirrahmanirrahim.